tidak amburadul tadina main hotel, main bar, main di klub, kuari gesan, sholat, ngaji. Nang saeta kuari sagesa ngaji dibere loyong, bangun kuaing, bangun kuaing, bangun kuaing, ya sumbang. Nang saeta nu mere dunia nang Allah, ngebere hayang nage menang Allah. Desa etik jalma sugih tadi sorot ku Gusti Allah mah jatang. Ya salli wa sallim kumaha cerita-cerita dongeng-dongeng kisah-kisah ahli Allah nu mantaknya na betaheun jasa di imah nage lain di imah tapi di jero kamar nage di jero kamar nade sorangannya na teh munajat ka Gusti Allah kon nikmat amat manggih peuting teh bungah jasa lantaran saat batur karereknya na tadarru ka Gusti Allah kong ngeunaheun amat ieu Gusti duaan doang jeung Gusti saat batur terlena dina hirup nage dina hudang nage komarasiat dina hudang nage manehanana teh inget ka Gusti komo tabanu sarasare mah terlena ku capena teh dan lain sebagainya tapi abdi Gusti duduaan jeung Gusti saat etalah ketika manehanana pegat jeung dunia pegat jeung makhluk pegat jeung setan pegat jeung nafsu Allah mere cahaya bahasa cahaya lain cahaya hurung cahaya manawi anu nembus ke jero hate nu mantake tergantung kumaha jelema-jelemana ketika jelema hudang ti peuting nu tatadina sok maksiat bae begitu hudang disorot ku Gusti Allah kuaridul intibah kuari mah daek ngaji kuari mah daek salat ta eta teh perubahan tidak tadina maksiat kuari daek ngaji daek salat eta teh ayat nur ilahi nu nyorot ka jero hate teu karasa ku urang kumaha Gusti Allah bae tah mah ji jabatur mah leuwih tibatan aing tapi nyana mah kok masih kene maksiat bae can dibere waridul intibah ku Gusti Allah cahaya ketuhananna geus ka jero hate kulantaran kuari ngaji bae sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ku Gusti Allah memang dikehendaki seperti eta disorot kuari dul yaqdha brai kuari bray-brayan di jero hatena teh dibere ku Gusti Allah kamari mah kakaraka babawa doang kuari mah ku aya resep salat teh lain sakadar parduna wungkul qobliyah jeung badiahna dilaksanakeun bari nikmat boro-boro dinu loba jelema keur sorangan ge dilaksanakeun indah jasa pentingnya nambahan hudang nambahan tahajud bahkan dibarengan ku maca sholawat atawa maca Quran koloyog teteh ngeunaheun jasa kebeneran aya tatanggana miskin jorojoy di jero hatina hayang mere kebeneran aya yatim piatu jorojoy hayang mere kebeneran deui aya pembangunan anu bernapaskan Islam pondok pesantren majelis taklim masjid nyana teh hayang meunang saha eta nyorot kos kitu iraha datangna di mana dihayalna teu pernah eta mah menang Gusti Allah bae ulah lalawar eta bahal jasa teh disorot ku Gusti Allah tak tidak amburadul tadina main hotel main bar main di klub kuari gesan sholat ngaji nang saeta kuari sagesa ngaji dibere loyong bangun kuaing bangun kuaing bangun kuaing ya sumbang nang saeta nu mere dunia nang Allah ngebere hayang nage menang Allah desa etik jalma sugih teh disorot ku Gusti Allah mah jatang bae pasantren nyana sakumaha kadal bae atuh liwat bae kadal pasantren geus lamun aya nu sugih liwat ke pondok pasantren keur dibangun nyana teh nyelek-nyelek acan kadal kula dek nanya di lembur loba kadal teu cak ente kan ada nang saya nyorot kuari makin deket ka Gusti Allah makin terlena nikmat ibadah ka Gusti Allah lantarannya na terus berguru terus zikir terus kok indah kok ngeunaheun embung ka mama nanya na cicing bae di imahnya kelan remote
belon turun deui berarti turun lah mah warida dicokot ku Gusti Allah. Nah ieu meningkat tah eta keur carita sakitu ge geus pohara jasa jelema nu bodoh mah geus pohara geus di sorga teh sakitu teh geus sorga. Wari mah lamun santri masantren 15 tahun 17 tahun kebelah ditu da engkeuy-engkeuyan jadi mui. Nah cilaka ya kos kita cilaka lain ekstrim ieu mah keur nyaritakeun nur ilahi. Mun keur nyaritakeun bab fikih kudu jadi mui, kudu sia mun eueuh mui bahaya sia kudu korupsi sia jadi sia kudu aya nu jadi depan mun carita fikih. Tapi mun carita nur ilahi di mui eueuh nur ilahian lantarannya ngagugulung urusan dunia jeung dunia lain ekstrim kumaha keur nyaritakeunana. Lamun nyaritakeun fikih mah jadi lurah teh kudu jadi camat teh kudu atuh mun eueuh lurah sanu nyeun SPPT atuh acak-acakan keur carita fikih. Tapi keur cerita nur ilahi ruhani kuari jadi lurah mebes camat buat tuluy jero Watu bupati mah lamun tadi camat sacangkeng atuh kuari bupati mah sadada. Gubernur atuh geus sabeuh. Presiden atuh empul-empulan. Masya Allah. Nailah Kanjeng Nabi Ibrahim teh si horeng dibere heula kaistimewaan ku Gusti Allah teh ditingalikeun malakutas samawati wal ardh. Numantak keseueuna naon di jero hatena hiji bae Allah. Jabatan teu aya, dunia teu aya, nafsu teu aya, setan eueuh hiji bae Allah. Tegep warima dakwah. Begitu Kanjeng Nabi Ibrahim ningali kaumna nyararembah ka patung, nyararembah ka bintang, nyararembah ka pandon poe. Ditepaku Kanjeng Nabi Ibrahim dulur-dulur ulah sok nyembah ka bentang atuh ja bentang mah layadur walayan pang Allah satenu nyeuna tatap Kanjeng Nabi Ibrahim teh teu dipercaya. Begitu penting Kanjeng Nabi Ibrahim babarengan jeung kaum-kaum cek kaum Kanjeng Nabi Ibrahim dulur kabehan ieu jam sabaraha kira-kira. Oh iya jam 8 sekedeng deh jam 9 bagus urang tungguan bintang mangga eta pangeran urang kitu Ibrahim hebat atuh di jelema mah udah akur jeung urang nyembah ka bentang urang akur jadi urang sauyunan kudu cara manuk dadali Nah, muncul bener bintang Zahra. Gede panggedena pangcaangna. Wah, cak Kanjeng Nabi Ibrahim. Tuh, bintang. Ya, iyalah pangeran urang. Sakumaha anu disangka ku anjeun ieu pangeran urang. Benar, cak kaumna. Eta pangeran. Ke tungguan kumaha coba kumaha pangeran kemana ieu leumpang nih? Coba kemana pangeran? Lempang bintang Zahra tek. Tuh pangeran urang, sakumaha sangkaan maneh teh nya. Oh benar. Tet jam 10, jam 11, jam 12. Tet. Eueuh. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim pangeran ka mana? Eueuh. Mana eueuh? Nyaho ka mana meureun cak kaomna teh. Wah, asana ulin pangeran ieu. Bisa Kanjeng Nabi Ibrahim ku hebatnya sa. Tumantak falamma janna alaihi lail barang poek terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim peting roa kaukaba Kanjeng Nabi Ibrahim ningali bintang kabeneran bintang Zahra caang anu luar biasa mencek hitungan urang mah eta teh bintang Jupiter. Qala cek Kanjeng Nabi Ibrahim, "Hei kaum, azza rabbi, yo bintang tuh bintang pangeran kula sakumaha anu disangka ku anjeun bener kan?" Benar, tungguan
barang jam 12 suruh peta bentang teh cakang yang Nabi Ibrahim ka mana eta bentang wah teu beres ta pangeran teh falamma afala qala la uhibbul afilin barang bentang surup cekang jeung Nabi Ibrahim la uhibbul afilin kula mah teresep jasa ka anu sok surup dijadikeun pangeran maknya pangeran kudu surup maknya urang ngajadikeun pangeran teh osok surup lantaran pangeran mah pan teu meunang berubah jeung teu meunang pindah-pindah atuh lamun pangeran berubah engke bahaya komo pindah-pindah mah engke urang hese neangan pangeran cara neangan lurah pan hese urang deuk tanda tangan SPPT lurah na eueuh bae nya pangeran kos kitu ulah geus ulah di pangeranannya caricing beta kaumna teu bagus tapi di jero hate kaumna falam yanja fihim zalik teu mangaruhan ucapan Kangjeng Nabi Ibrahim cek Kangjeng Nabi Ibrahim ari eueuh mah ta pangeran surup la uhibbul afilin kaula mah teresep ka pangeran-pangeran anu sok surup diomong kos kitu ge tatap bae teu aya pangaruh ka hate-hate kaum ku geus buang kawarah jasa hijabna geus kandel jasa hijabna antara dirina jeung Allah subhanahu wa ta'ala geus dijelas-jelaskeun ge hese bae ganti deui peuting Kangjeng Nabi Ibrahim teh kumpul deui jeung para kaumna ku ari mah tanggal 15 kalaluar kabeh barang kalaluar neuleuh bulan tuh cak Kangjeng Nabi Ibrahim ieu pangeran mah ieu wah bener cak kaumna ieu bahkan leuwih caang tibatan bentang mah kamari kurang di pangeranan lah nya anganana ngan di luhur doang ieu mah pan kadeuleuh tuh pipi sarwiti ge kadeuleuh wih ieu mah bener ieu pangeran mah ieu geus kareplok kaumna falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi barang Kangjeng Nabi Ibrahim ningali bulan purnama muncul cek Kangjeng Nabi Ibrahim hadza rabbi tah ieu bulan pangeran urang sakumaha nu disangka ku aranjeun kabeh ai hate Kangjeng Nabi Ibrahim henteu ngan ngalojokeun ieu mah ngalojokeun ka kaum tah ieu pangeran sakumaha sangkaan anjeun mantep aya bahasa sakumaha kasangkaan anjeun ieu pangeran banyak lantaran ieu makan leuwih caang tibatan bentang bener cak kaum mah ieu nu diciptakeun ku urang make patung anu tah ieu teh bulan ieu pangeran mah ieu ketungguan heula cek Kangjeng Nabi Ibrahim coba eta pangeran cicing bae tante coba barang terus eta teh jam 12 terus robah kasubuhnakeun eueuh eta bulan Kangjeng Nabi Ibrahim ka mana pangeran? Oh. Ih pana itu aja eueuh, ai urang aya ka mana ya urang nyembahna? Ka pangeran. Pangeran mana? Eueuh. Ye. Pangeran blon. Usah blon-blon pangeran eta blon. Urang didoleukeun bae nya eueuh. Nyeun pangeran mah nu urang neuleukeun ka nyana, nyana ge neuleukeun ka urang bahkan urang teu neuleuh ge nyana mah neuleukeun mah eta pangeran mah. Aya surupna ka mana coba? Coba udag coba ya siapa macam-macam Ibrahim bala ngomong kemana surup aja udah di pangeranan we atuh emang pangeran cogian ada pangeran surup heran nengok pangeran surup cek Kangjeng Nabi Ibrahim falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dhallin falamma afala barang surup eta bulan teh geus teh kadeulean ku ari makola cek Kangjeng Nabi Ibrahim la illam yahdini lamun pangeran Gusti Allah teu nuduhkeun ka abdi teu netepkeun ka Gusti ka abdi kana pituduh niscaya la akunanna minal qaumi dhallin niscaya kaula teh jelas termasuk kana kaum anu sasar tak ieu teh ming pilingi nyindiran ka kaum
lantarannya na mangeranan ka bintang, mangeranan ka bulan. Bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sindir sampir deh, lamun teh mah kaula henteu dibere pituduh ku pangeran kaula, atuh niscaya kaula teh ieu termasuk kaum anu sasar. Eta teh nyindiran kaum teu dibere pituduh ku Gusti Allah berarti sasar. Ngan bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim na pohara jasa. Masya Allah. Tak etak bahasa lamun kos gitu bagus tak model kos kieu ye. Urang kapanggih jeung awewe. Aja eta awewe. Kurang eta teh dipake ka resep jasa. Tak urang ngomong ka manehanana teu ngomong bogoh, lamun ngomong bogoh sogol jeung can pugu ditarima. Ngomong resep ke sogol kene bae, tapi orang ngomong nakineng be, masya Allah sing hade ulah kama mana. Lantaran neng lamun kama mana asana iya lembur iya pareum lampuan. Eta bahasa indah jasa. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Itulah kamakola Presiden Roma Irama. Eta bahasa indah jasa. Eta kieu benengnya ki ulah ka mamana lantaran loba jasa nu resepeuh da neng mah teu bebejanyana. Teu bebejanyana. Neng sing hade bisi ka mamana bisi loba nu ngaganggu lantaran loba jasa nu resepeuh. Padahal di jero hate mah di antara anak-anak. Eta bahasa-bahasa gitu hebat. Daripada kieu mah sogol, hei ulah ka mana sia aing bogoh jasa ka sia bel dijadis we ora iso we. Eta kan gitu babari nolak tapi lamun kos kitu mah panjana ge waduh bekah liang irungna Pak. Waduh masyaallah masyaallah neng sing adenya pan neng terang dah. Ayo mah loba nu nungguan neng can idahnya loba nu nungguan sing adanya. Nyana. Eta indah ta bahasa ieu kos ieu. Kos ieu bahasa Kangjeng Nabi Ibrahim, masyaallah. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi adh-dhallin. Pan Kangjeng Nabi Ibrahim geus dibere malakutis samawati wal ardh atuh kudu mangeranan ka bulan. Allah pugunya na dakwah ngajak ka Allah. Tapi pan hadarobi eta teh mimpi lingi ngaranna cek Jawa, cek bahasa orang mah sindir sampir. Nah, ieu kaum teh mangeranan ka bulan Gusti. Lamun Gusti teh nuduhkeun ka abdi, teu dibere hidayah jeung pituduh ku Gusti anu kuat. Atuh niscaya abdi tang ablikeun abdi teh termasuk atuh kaum anu sasar. Pada eta teh nyentuh kena kaum mah aing anu teu dibere hidayah mah berarti aing sasar sarojeng kitu. Di titana mah kitu, tapi ngomong kitu teh can ka artieun we bolong. Teruskan falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma ra'a barang neuleuh Kangjeng Nabi Ibrahim asy-syamsa kana panon poe bazighatan tah kaisukna muncul panon poe. Kaumna digerokeun puluhan kaum bahkan ratusan kaum cak Kangjeng Nabi Ibrahim. Oh iya pangeran mah gede jasa. Hadza akbar, leuwih gede tibatan bintang, leuwih gede tibatan bulan. Iya pangeran mah keplok kabehan benar Ibrahim. Ieu mah bisa nyaangan jagat raya. Boro-boro nu geulis nu jorege kadeuleu, boro-boro nu gede jarum potong ge kadeuleu. Iya pangeran mah ieu pangeran benar. Coba orang tungguan ditungguan tepi ka zuhur ditungguan tepi ka asar ditungguan ka magrib surup cak Kangjeng Nabi Ibrahim pangeran ka mana? Ibrahim siapa asal nanya. Atuh lain. Tadi mah keur aya urang bisa neuleuh bisa memandangnya nah bisa nyorot urang. Ketika orang menta ge kan kunyana kasorot nah kuari keur eueuh nah ieu urang menta na ka pangeran mata poe kumaha nyana teu nyahoan ka urang
teneleun ka urang boga pangeranna kudu nu selalu nyahoeun jeung neuleun saha eta aya nu nyieun anu nyieun panon poe lah sia kitu balulu Ibrahim uyang aing mah ngadenge sia sagedeng-gedeng nu nyieunna sagedeng-gedeng nu nyieunna bentang lain bulan lain peda surup ku sia teu di pangeranan heran aing mah kasia cek Kanjeng Nabi Ibrahim kula ge heran anu eueuh teu kadele wujudna ku ari aju teu jaoeun deui geus sembah ye ieu kula mah nanyakeun ku ari pangeran ka mana bae ge nu nyaho nah falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun cek Kanjeng Nabi Ibrahim falamma afalat barang suruh peta panon poe kola cek Kanjeng Nabi Ibrahim ya qaumi he kaum kaula inni sanyana kaula bari lu barbebas bimatusikun latina naon nu ku anjeun disekutukeun yakni bintang yakni bulan yakni panon poe termasuk patung-patung jeung jirim-jirim anu ngabutuhkeun kanu nyieun nu sabenerna mah pangeran nu nyieunna cak kaumna kabeh ngomong berheb jol bentang lain pangeran jol bulan lain pangeran jol panon poe lain pangeran patung nu ambalaya lain pangeran nambut lain pangeran iya tuh mata bodoh lu kanjen disembah saha pangeran anjeun saha nu sabenerna Ibrahim cek Kanjeng Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin pangeran kaula mah inni sanyana kaula wajahtu menghadapkeun diri wajhi diri kaula dimaksud ibadah kaula mah ye pangeran kaula mah ye nyaeta alladzi fatarani alladzi fatara lilladzi fatara samawati wal ard ngaharepkeun awak kaula menghadapkeun diri kaula yakni kula mangibadahan teh zat anu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi kagambar ku Kanjeng Nabi Ibrahim waktu keur mukana bret malakutis samawat kadeuleu kumaha hate Kanjeng Nabi Ibrahim malakutil ardi katingali kumaha hate Kanjeng Nabi Ibrahim ketika jaritakeun lillazi fataras samawati wal ard masyaallah okos jelema ahli Allah nyaritakeun Allah teh asa aya bae di mata okos ahli partai nyaritakeun Allah teh nu kadeleuna Golkar nu kadeuleu teh Golkar bae dibawa ka kaler ka kidul horeng dek digubruskeun sama ka Golkar bae partai P3 kiaina ka kaler ka kidul muludan rajaban suagala tek-tek jeung bengekna atuh ka P3 bae kiai dakwah make hadis bade Quran atuh emang neuk kaluhurkeun calon bupati mah kadinya keneh bae ka harti jasa meureun gunyanengnya aya meureun kiaina kuarinya atuh kagambar ku kiai di kelupat ka mana ge dibantek lamun kiai ahli Allah mah ngadengekeun ceramahna loyog da geus kanyahoan partai ieu mah kanyahoan loyogna kajuntoing rajaban muludan nu diagungkeun Kanjeng Nabi di benak hatena Golkar mah Golkar bae teu layak dakwah kiai kos kitu mah teu layak mah lantaran deuk kajakna ka Golkar gantung habak kiai kos kitu yeuh ebrak cenah aya ku ari ya atuh aya tinggal aya gantung lah cenah minggu hareup moal geus anu nitaan ka dieu ulah make Al-Qur'an dek kahayukeun calon bupati mah geus bae teh kudu make Al-Qur'an jualan Al-Qur'an jang ngadiukeun hiji jelema buang ka warah tak kiai bolo siatan nu neruskeun aing mah nganosran doang ieu mah kumaha nyaritakeun Kanjeng Nabi Ibrahim ketika nyana nyaritakeun kos kitu tah lilladzi fataras samawati wal ard kabaya
malakutis samawati wa malakutil ardi. Masya Allah, akas wali di mana-mana gajah ke Allah, Allah beneran nyawa taruhanana. Atuh geus bae kitu, lamun aya jelema hayang kedudukan kajen teuing ngaler ngidul Quran hadis kaul ulama kedudukan bae. Kajen teuing hadis rajaban muludan geus tek-tek jeung bengekna. Ngagol karema P3 we. Dia kayu kan hiji jelema bae ngeres katekos kitu. Geus nu dakwah mah kudu nu bener-bener ahli Allah Subhanahu. Hesengan kuari di tahun 2013 triangan ahli Allah titah muludan mual mangi ahli am. Tapi aya istilah kieu butuh kuda, tidak ada kuda himar pun dianggap kuda. Butuh kiai ahli Allah, ahli Allah ayah ge ahli amplop eta bae. Gunakeun kajian nyungsep geus. Nyungsep kabehan geus masalah geus. Tidak ada kuda, himar pun dianggap kuda. Waduh, Rumi nyombut. Jalaluddin Rumi nyaritakeun tidak ada kuda, himar pun akan dianggap kuda. Tidak ada kiai Allah, kiai amplop pun dianggap kiai saja. Nyungsep kabehan. Inni wajjahtu wajhiya sanyana kaula ngarepkeun madepkeun yang hareupeun awak kaula nya ibadahan lillazi zat Allah fataras samawati wal ardi nyieun 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi hanifa bari condong kana agama lurus wa ma ana minal musyrikin jeung teu aya ka ulama termasuk jelema nu nyekutukeun anu musyrik naudzubillah min. Jelas geus kaum bahwa Ibrahim ieu teu mangeranan ka patung, teu mangeranan ka batu, teu mangeranan ka bintang, teu mangeranan ka bulan, teu mangeranan ka manton panon pae, teu mangeranan ka Namrud. Berarti boga pangeran khusus jana nu alladzi khalaqas samawati wal dipaduan kuari gaduh argumentasi jeung rakyat jeung kaum wahajjahu qaumuhu wallahu a'lam.